bontot. Duh, iya halo do. Ini panjang-panjang teuing ya. Aduh, kira rek hujan nah atuh. Cai hese kudu teang wae. Bahaya kieu mah euy. Moal panen geura. Itu panen kuring dahar naon atuh. Aku kudu dahar sambel mah euy. Cai kudu bener wae kieu. Moal poe, moal peuting. Kudu ditungguan. Tapi ketang Allah Maha Kawasa pasti we aya hikmahna cenah panas ieu ge. Tuh pare urang euy. Tapi ketang daripada mikiran wae halodo panjang. Mending kena hiburan euy. Urang nyeun useup orang nguseup sugan di walungan. Mikiran wae halodo mah da moal aya tungtung nah aing kadinya we ka saumeulah. Kenapa mah kurang ambil kau? Ya. Aji, goblok. Ai kang abuh di euy anjing teh. Kakak kadekan gitu. Rek naon mah? Ieu teh rek hiburan jang. Rek ieun useup, ieun di walungan nguseup daripada mikiran wae sawah halodo panjang kieu nah. Ning kene hiburan di walungan Ari Kang bontot useup halodo kieu rek useup di walungan. Mawat ge aya atuh laukna ge. Gandeng. Pada saat atuh caina ge. Mematahan wae ka kolot teh. Yo, ayeuna mah mendingan tulungan kuring pangmeulikeun kenur jangan useup. Tadi kuring poho nek mawa teh. Tah kadinya we ka warung Bioyat nu deukeut. Daek teu? Tuh udah parang mana tungtung. Mana duitna? Kadi. Ya, cing di. Lain mah di penta tulung teh sing ato. Apan cek Ustad Amid Sudrajat oge. Lamun nulungan ka batur ku Gusti Allah teh dibere pahala. Cuk maneh meuli ka ditu make duit maneh heula ke maneh menang pahala. Cuk bro. Dasar sia aing titah deui aing ngalapo di dieu euy sia di balong anu disirah cai Cipeuntas
unggal minggu dieusian lauk malah mah minggu kamari mah dieusian lauk 5 kintal menang meuli ti Cipadung. Nah ampun pada ngalamun mending kena sapu buruan menikah rotor kieu. Oke mah beres sapu mah terus nang di balong sabab mata jadi kepanasaran pak urangna lauk eueuh wae. Yeh, Mang meni rajin. Ari pamajikan ka mana atuh, Mang? Yeh, cep oga. Geus di mana? Apaan pamajikan mah ka Arab geus sabulan. Ye atuh meni teu bete-bete aing amang ka Arab. Lain ameng berokokok, kuli nurutan dina film geuningan, dina sinetron, film idoy. Lain ini sidik-sidik teh siga nu keur barangung gitu. Kunaon mah? Ieu teh cep keur bingung. Mikiran balong anu diserah cai Cipeuntas. Eta balong teh dieusian lauk unggal minggu ku akang teh. Nah, da eueuh deui. Duh, harunya. Yo, urang boga ide ya, Mang. Supaya laukna teu kusero wae. Mending dipelakana ulah lauk emas jeung ulah lauk cair wae. Lauk naon atuh, Cep? Mending lauk hiu atawa paus. Sio. Kok lauk teh budak. Disangkana bohong meureun. Deuyan we kakolot teh. Yang abah mah rek ka balongnya, rek nempo lauk. Da eueuh wae geuningan lauk teh. Sugan aya ayeuna mah. Serona. Nyaan dasar budak nenggul titah meuli kenur useup ge jeujeur geus aya nah ka mana jorna Bontot, mana rek ka mana? Kang Bulbul iya kuring teh nitah budak sari teh rek nguseup kita mang meulikeun heula kenurna geus aya 5 jam na balik-balik deui teuing Ka Arab ulun meuli useupna. Ciga nama euy. Ka mana re? Mana yang asa rusuh gitu? Teh rek ka sirah cai Cipeuntas ningali balong. Kamari teh dieusian lauk 5 kintal. Nope. Tapi eueuh deui. Ya makos lain ngomong jeung kolot wae. Banyak balong segede gitu dieusian 5 kintal. Padahal pas sedak-sedak atuh laukna. Nya bong kana aing lain anak ustad da bontot. Heuh juga. Kemana di si borokokok teh nya? Jang. Ngeganggu wae tuh main game. Nyaan budak ayeuna mah. Hareureuy nu kitu pas patung. Nempo si borokokok ka dia si Oga teh. Henteu, teuing nyaho. Aing ngomong pas ngomong patung geus ieu.
Heh, udah kokok. Mana kok aing di dadaguanan geuning kalah kaheureuy motor di dieu. Mana kedurna? Iya aya ke rumah ya. Kumaha tuh di dadaguan teh? Kalah ngoprek motor di dieu. Coba, baik maneh mah. Nek ieu moal usap. Hah? Ayo lu mah. Mun tapi ieu kumaha motor? Alah, geus teu we di dieu motor kieu mah. Moal aya nu mawa atuh. Paling nya nu ngilo ah. Ayo bawa itu ya. Balik deui kali itu. Mudahan we lauk anu menang malak we makin tal teh aya keneh. Aya keneh beneran. Film jair lauk emasna ka mana ya? Panon poe geus moncorong ti kolon berarti ieu teh geus sore ya. Aman meureun geus jam sakieu mah moal aya sero. Rek balik kuring mah Mana atuh mang meni nyaut-nyaut wae lauk teh. Oh, euy. Ieu teh lauk teh wan noel-noel asan. Sugan keur puasa kitu laukna atawa eupanah hayang ku spaghetti jiga nama dah. Maknya lauk bikin spaghetti atuh. Sugan we atuh lauk di dieu mah hayang spaghetti. Ya, bagian handphone itu. Tar jadinya. Tuhan ya. Tuhan tuh. Sabar. Mending ngucap di balang mangguru deui ya mah. Mah loba laukna. Meh mah. Ulah madog atuh kitu mah euy. Bae wae yuk. Teu meunang teh ustad oge geuningan ah. Dari situ teh pan sarua jeung madog meureunang di sini. Ke mana mah? Pan rek nguseup ka belum si bulbul. Ai tadi embung. Alar kieu moal maneh. Ayo tah. Mang kala. Urang mah rek moal kecrik ini mang bawa. Jadi itu bisa siapa kurang. Kan moal kecrik. Jagoan gitu nya. Oh, siap. Aduh. Ari kopea tinggal alun di balong emang euy. Hoream teh kudu balik deui ieu mah ka balong. Dasar kabayan. Anger we di balong deui wae. Ieu teh. Wah. Yuk kita. Yuk. Mana bisa tanda trikna? Aduh, kan itu tuh jelema teh. Si balong teh. Iya, yo. Sarap gede huluna teh geuningan. Jeung asa apa lagi? Ieu mah si bontot yo. Jeung si yoga, udah gong.
Henang sabon. Buka, cek dia. Cek dia. Aing bantu bedak akan. Terus di mana? Mereka balong, mereka ningali lauk mangkani kamari teh di belakang. Kat. Orang bagi deh ya, Mang. Supaya lauknya terbaik. Cep, oh enggak. Terus mereka mana? Balikan deui geus di mana?